Ya geus. Aduh, mumpung ditransfer ku si Kardun. Aing dek nyipuh lah emas di tim asa hararideung perasaan mah. Kudu disipuh heula ieu mah. Kebeneran geuningan euy aya para tetangga. Sekalian aing bari emberan. Aduh, euy kabeneran keur ngarariung para tetangga ya. Aing dek wawar meuli emas. Cenis, keur naon, Cek? Lain aja ada kamana mun geus hedon kitu. Lain, Cek. Pan urang teh ieu ditransfer ku si Kardun. Edeuk nambahan deui meuli emas. Mak nyari anu kenca pinuh ari nu katuhun teh. Ari ieu Cek eta keur naon? Ya we biasa Cek keur napi beas. Sarua Cek, urang oge sok meuli beas kitu. Oh sarua geuning Cek sok meuli beas nu kieu. Bae da bari nu kieu ge da bulan rasana mah. Da euceuk mah bari nage lain keur dahareun. Keur para hayam, lain para euceuk. Ayo Cek ah. Geus beurang, geus kaburu panas. Ade eta diuk mah. Pindah atuh ka ditu si kapanasan. Zaman sekarang mah ada uang abang disayang, nggak ada uang teman pun pada menghilang. Kalau kita banyak uang, jangankan orang, setan pun pada datang. Fakta, pada dageun. Keun ayeuna aing dihina ku maneh, disepelekeun ku maneh, da meureun kudu kieu prosesna. Tapi deuleu lamun engke aing hirup di luhur, sudi aing kudu wauh deui jeung maneh. Pada dageun. Aya roda ditanjakan, katinggangku bambung jengkol. Aya randa gogoakan, katinggangku hulu kohkol. Tong hariwang besti, hirup jadi randa mah. Milik mah di mana we? Tatangga aing ge tebogaeun salaki, tekung silila orokan deui. Baladageun tak sia. Abi mah masih keneh boga HP. Coba lamun boga bedil. Bagus direden ku aing mau didilakeun. Goblok. Besti, sok aya paribahasa. Lamun teh jeung dulur dek jeung saha deui. Yeuh, aing mah teu percaya. Tempo aing susah mah kokosehan sorangan. Da anu bener mah aya duit aya dulur, eueuh duit kalalabur. Baladageun tah kusia. Misteri anu acan pernah kapecahkeun nepi ka ayeuna tentang nukeran duit. Ieu nya dengek kieu. Cek, yeuh. Ade nukeran artos. Hawa ah. Nya, cek urang ge moal dibere, tapi kudu kieu yeuh carana. Cek, naon? Eser permen. Sok. Iya sabaraha Cek. Bu. Oh iya acisna. Doangan. Duh, kan cek urang ge misteri yang belum terpecahkan. Nukeran eueuh meuli 1000 mah dibere. Kumaha teh? Bener sarua di dinya aku. Deken besti. Hirup mah ulah dibawa rudet, ulah dibawa ribet, komo nepikeun kariet. Yeuh. Sakirana salaki teu bisa ngarobah adatna, resep ka awewe, beuki ka awewe. Ganti deui salakina sia teh lain kalah dicengcerikan, piraku sia teh kitu wae ge teu bisa. Sorangan, sagala ku sorangan, aing mah capek. Kunaon itu nikot sagala disempak ditajok. Kunaon, Cak? A few moments later. Ayo cek kunaon meh pas sagala ditajong. Capek aing teh ku si Kardun teh dibohongan, cenah mah keur bobogohan deuk diratukeun. Geuningan ieu aing geus kawin mah dibabukeun. Didinya kudu apal. Naon gitu?
aya 3 hal di dunya anu teu dipikaresep. Naon? Kahiji, otak kosong. Kadua, omong kosong. Katilu tah dompet nu kosong. Telur asin makan kedong-dong. Sama-sama miskin, jangan belagu dong. Oladageun. Si kamu cukup 20.000 sapoe gitu. Ulah sok ngagampangkeun, make jeung cukup 20.000, acan meuli gas, acan meuli beas, acan jajan budak, acan di dinya rokokna ieu, kadang kopi, kadang susu, ieu loba. Henti kan itu Ani? Nanya, Naon ibu? ari ibu jeung mantan-mantan aya geulisan saha? Gelisan ibu. Anu bener. Bener. Jawab anu jujur. Bener ibu. Anu. Ibu. Gelisan ibu. Pokoknya mah jawab nu bener. Ibu jeung mantan-mantan aya geulisan saha? Jujur. Sosok guru jujur. Gelisan mantan ayah. Tuh kan, cek anu dibohong, mana emang geulisan mantan mah. Serba salah ngomong. Kamana, Cek? Eta dek ka warung si Menur, dek balang siar barang. Aduh, si tukang nganyuk, euy. Ayo ah. Balik ya, lagi mah ayo rugi si eta mah. Kamari rugi dibayar. Tutup warungna ge. Mahanya. Aing terne deh situ. Gak enak mau diajukan mah. Kamari geus dibayar. What? Aduh, Bu Haji. Nya Bu Haji, rokok 5 pak, mie 5 dus. Minyak 7 kilo. Nyeta ieu teh Bu Haji warungna nuju tutup. Mohon. Ayalah 2 jutaan mah. Oh di kesan siap. Tapi ieu teh kumaha da nu boga warungna nutup Bu Haji? Oh, di kesan 2 juta Bu Haji. Siap. Buka, Cek. Abi dibuka. Ieu, buka da. Hampura, Cek. Geus ditransfer ke duit nage moal tulus dek balanya nage ah. Panas ditutupin aing mah. Pasti. Oh, hirup mah ulah sombong, da maot mah adi gotong. Lain digorolongkeun. Hama ditajong mah. Baladageun. Ya, tuh tempok tetangga urang mah. Si eta kamari meuli motor, si Neng kamari meuli kulkas, si ibu itu tuh nu di juru kamari meuli mobil. Ari ibu meuli naon? Ibu mah gampang atuh kari meuli obat penurun panas we atuh ame teu panasan ku batur. Bantuan teu boga, raskin teu boga, ari unggal panggih ngan dititah motokopi jeung motokopi yeuh, ari meunang teu, ari nu meunang teh angger we, tatangga we jeung tatangga. Liur. Duit. Kesini dong aku butuh duit. Bu, Kade, rokok kopi. Heeh, nyata ya kita boga duit, ari kana rokok anak kopi inget ieu sapopoe teu ngarokok teu ngopi ge pingsan tuh tempo ieu cangcut pamajikan geus barelel tingali kutang geus barolong ieu da kumaha ieu. Aduh, ieu. Icik rincang salada